Mari aya jelema mabok ekstasi ka Cilongok, salat jana Allahu Akbar ngan sorana ngagedean imam. Ngaranna ge mabok atuh. Sami Allahu liman hamidah. Kula ge haju teu khusyuk teh salat. Sial di salat ieu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Al-ayat. Langkung tipayun urang sami-sami nyanggakeun puja sinareng puji ka Gusti Allah anu Maha Suci. Nu parantos masihan tina rupa-rupa nikmat ka urang sadayana, terutama nikmat anu kacida pisan ageungna nyaeta nikmat iman sinareng Islam. Shalawat sinareng salam mugia dilimpahkeun ka junjunan alam Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katut ka para kaluargina oge ka para sahabat-sahabat narauh para tabi'in asbat tabi'in al-mukarramun para alimil ulama para asatidz para tokoh masyarakat bil khusus pisan kakersana Kiai Haji Jamaluddin oge ka Ustaz Busrul Karim, Kiai Haji Nurjaya, Kiai Haji anu ti seberang yakni Kiai Haji Supendi, nyanda urang takroni kabeneran namu ka Cilongok diajak. Alhamdulillah, Habib lain, orang Indonesia lain, Mandalungan bangetna. Alhamdulillah, dina sahaya orang gugus ya Allah dikersakeun kumpul di dieu berkat panitia pembangunan Masjid Nurul Huda. Anu alhamdulillah utusanana Abuya Apandi sumping kasim kuring kalawan kekeh jasa mun kiai teu datang cenah ka Kalijodo kula moal nyeunkeun samin deui. Ngancam nyana padahal menyeun samin ge kula nu ngamodalan kula nu maya. Nu jelas alhamdulillah kersaning Gusti bae. Sanajan diancam-ancam aya weuh tulisanana di Lauhil Mahfuz ma atuh moal. Sanajan teu diancam-ancam komo ieu maka Kalijodo mudah-mudahan bae. Balik ti dieu mareunang jodoh. Jodoh naon bae. Jai kawin deui mah teu kudu didaroakeun ku kabeh. Geus loba nu nyuratan ka kula ge. Alhamdulillahirabbil alamin. Dina wengi ieu urang mudah-mudahan aya dina rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kumpul di dieu dina raraga walimatul wakirah.
walimah gunting pita. Walimah di mana hiji bangunan selesai sara nyunahkeun ngayakeun walimahan baheula mah sok diruat bake golek asal bangunan anggeus diruatna make wayang golek eta khusus di kampung Parahu jelema nu garoblog tarorol aju kuari mah balener. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Lamun urang ningali ka hiji lapangan hate urang langsung srek bae oh eta mah paranti main bola. Lamun urang neuleudeuy ka balai desa oh paranti ngaberesan SPPT. Urang ningali deui ka Jati aya nelayan oh paranti naon eta tuh siapa seurinya hokan urang liwat deui lewat ka Polsek oh paranti nangkep jelema sebab eusina di polsek mah jurig jin setan geus nu ditangkep lagi anak buah jurig. Jadi setiap urang liwat manggih naon bae langsung otak paham. Begitu urang liwat ka Bojong aya warung remeng-remeng pasti di dinya aya sarwiti. Hati urang langsung teng. Pokokna mah setiap naon bae nu katingali ku urang teh langsung ka otak, langsung kana golbu. Ketika urang ningali hiji bangunan teh ka dieu plek ka masjid. Wah. Ieulah bangunan paranti maca Al-Qur'an. Paranti zikir ka Gusti Allah, paranti neangan duit panitia masjid jugan aya peperetna, paranti. Jadi otak urang teh langsung teng teng teng. Gitulah Allah nyiptakeun makhlukna, maka ayalah bahasa likulli makom makol walikulli midan rijal. Malam ieu urang tertuju ka masjid anu anyar. Mun urang nyaritakeun anyar istimewa lantaran al jadid lazid walau kal hadid. Nu anyar mangeunah. Urang boga sapatu anyar sanajan rada sempit dipakena geus nikmat bae. Baju anyar gitu keneh, mobil anyar gitu keneh, imah anyar mantep. Omo pemajikan anyar. Aduh. Teu bisa dicaritakeun. Tah ieu masjid teh sambarangan. Lamun lain Allah nu nitah moal ngawujud. Lamun lain Kangjeng Nabi menyertai urang dieu moal kos kieu bentukna. Ngawujudna. Jadi ieu kadeleuna mah bangunan biasa bae bata, semen, pasir dan lain sebagainya. Padahal ieu teh Al-Qur'an dibentukeun masjid. Ieu teh hakikatna mah Al-Qur'an, nu mantak teu meunang sambarangan asup ka masjid mah sebab ieu Al-Qur'an. Ditarjamahkeun, dibentukeun jadi masjid. Dina Al-Qur'an dijelaskeun fi buyutin azinallah an turfa'a fihi wa yuzkara fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bil ghuduwi wal asal. Wallahu a'lamu bimuradih. Gusti Allah ngadau dina Al-Qur'an fi buyutin
dina bait-bait dina bangunan-bangunan. Adzinallah anu ku Gusti Allah diizinan dititahan turfa'a diluhurkeun diagungkeun dimulyakeun. Bangunan anu dititah diagungkeun wa yuzkaru fiha jeung disebut-sebut di jero bangunan eta ismuhu ngaran Allah Subhanahu wa taala tanpa pamrih bil guduwi wal asal ti isuk sore peuting beurang waktuna yusabbihu lahu fiha bil guduwi wal asal terus-terusan disucikeun asma Allah ngaran Allah teh di bangunan tersebut teh terus bae ku cara maca Quran, maca zikir, maca tasbih, maca tahlil, maca tahmid. Bangunan naon eta nu kos kitu jamual di balai desa mah. Di balai desa lamun aya nu nyeklan tasbih bae pasti kulurah di exit. Misalna aya RT di balai desa kieu bae, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, cak lurah senep bae mah. Saya deuk kikituan ulah di dieu. Pasti sebab lain tempatna atau di warung pojok di bojong la ilaha illallah la ilaha cak sarwiti panas aing lain tempatna jadi nyekelan tasbih kudu pada tempatna di balai desa moal saregep di warung pojok sanajan bagus eta zikir tetep bae moal saregep atau di kecamatan tetep bae sanajan di kecamatan tempatnya bagus indah ajunya nanya kelantas bebek ya la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah cak camat mana rantai la ilaha illallah la ilaha illallah lain tempatnya tapi lamun di masjid sang kilang nyekelan tasbih nu gede leuwih gede tibatan ieu sok gede peureup misalna moal dikukumahakeun sebab tempatna di dieu mah. Nah, iyalah tempat paranti zikir ka Gusti Allah. Yusabbihu lahu fiha bil guduwi wal asal. Ieu tempatna masjid. Jadi buyutullah adalah masjid, teu sambarangan. Lain lalagaan masjid mah lantaran dina Al-Qur'an ge dijelaskan seperti kitu. Ta ieu teh masjid ya. Anu katingali ku urang mah biasa-biasa bae tapi lamun ditingali di langit para malaikat ningali cahaya-cahaya ka dunia ieu neuleuh masjidna nu katiga neuleuh ka luhur aya nu caang pisan panon poe neuleuh deui aya bulan neuleuh deui aya bintang mustari neuleuh deui berbagai bintang-bintang kitu kene malaikat neuleuh ka handap lamun urang neuleuh ka luhur nu caang bulan bo mantep jasa eta lamun henteu gerhana caang kitu keneh malaikat neuleuh ka Masjid Nurul Huda dideuleuh ku malaikat pan ieu maleuk ya wah aya naon ieu cek malaikat Jibril kok biasana mah caang tapi ieu mah rada sabelah caang sabelah henteu barang ditaliti-taliti oh aya danaan di DPR kamari caleg nyangsangkeun di dieu nah lamun aya dana ti caleg ieu masjid gerhana Haji Pandi aya anu Ji ulah ngabohong Ji nu bener sih Ji sebab ka amba ku kula barang diuk tadi embung ka jero kula di luar bae itu tadi biasanya kula hayang ka jero teh mah teu kunaon tadi ge aya dua kunaon emang kitu tah dihareup bae rada bau bentek saya teh jadi sing hade sedengkeun engke ieu kapal dijadikeun kapal kapan supirna Haji Pandi kenekna kakana Haji Rohim ieu kabeh nu aya urang dieu jadi penumpang anu gede mayarna dihareup meuli tiket da kuari jadi kapal lang ke di akhirat nyebrang di jembatan Siratal Mustaqim lantaran urang bakal nyebrang di jembatan Siratal Mustaqim anu ku Kangjeng Nabi dicaritakeun melalui sorga teh datangna ka sorga aya nu kos kilat sakicep
aya nu kos manuk, aya nu kos kuda, aya nu lumpat, aya nu lempang, aya nu ngengsrod-ngengsrodan, aya anu melalui kapal. Urang dieu boga kapal. Berangkat. Diumumkan ku Haji Pandi. Masuk. Yang telah membeli tiket waktu di dunia semen, sabantal asup. Semen 2 bantal asup, kabeh hararasup. Pang saeutik na pang nu saeutik nyumbangna, nah eta mah nya nama di dia di papiliun. Cicing teh bisa asup ka jero. Jadinya berangkat. Kulantaran aya duit di DPR bocor. Kapal. Kapal dah bocor. Panggeulana ti kelem supir. Haji Pandi. Atuh kapal malah geus nahodaan atuh tinggal ngagejebur bae. Da ieu sigara debu masyaallah karim. Manta kula bawanti-wanti sing hade jasa. Urang ngabangun masjid di Cilongok nu mantak lila naon eta? Miliaran anu dikaluar-luarkeun duit ulah. Teu perlu anggeus masjid mah landan sanajan dianggeuskeun aya make duit ti pamarentah mah ieu dipakena ke masjid nundutan bae. Nundutan bae bakalna coba ge aki-aki asup ka masjid neangan tihang. Aja neangan tihang bae nya. Ai ka masjidna mah rada isu keneh. Ngan batur azan nya mah diuk bae. Teu kadenge sorak Agung Azim. Itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Jadi penyelamat jaga di akhirat, ibu-ibu ulah kaget lamun engke di akhirat dipuatkeun ka masjid ieu dalam rangka nyebrang di jembatan Shiratal Mustaqim untuk menempuh surga. Mantak sing hade masjidna iyalah masjid. Kitulah fi buyutid azinallahu an turfa' fihi wa yuzkara fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bil guduwi wal asal. Tah ieu jelema anu ningali masjid teh indah. Jelema anu ningali masjid teh bah, naon kitu ngaranna istimewa. Masjid teh kadeuleuna bagus. Nu neuleuh indah jeung bagus mah lain mata ieu. Lamun neuleuh kaindahan masjid ku mata ieu moal daek ka masjid-masjid lamun masjidna rombeng. Atawa masjidna panas. Atawa masjidna ieu ngebul, tapi lamun dideuleuh ku mata hate. Neuleuh masjid ba kudu ku mata hate kos deuleuh ka pondok pasantren. Lamun neuleuh ka pondok pasantren ku mata ieu atuh urang kali jodoh moal darekeun mondok. Neuleuh santri, he nanaonan mondok kos kitu, daharna ge kos bebek. Malek, tapi lamun neuleuh ku mata hate, beuh eta kadeuleuhna santri teh hirup di alam dunia kos nu hina, padahal mah eta teh jadi tentara Allah. Kadeuleuhna ku mata ieu santri teu puguh gawe, padahal mah nyana keur ngagungkeun agama Allah. Jauh jeung indung, jauh jeung bapa, jauh jeung keluarga, jauh jeung babaturan, nyana ngahaja depa di pondok pasantren ngaji ngaluhurkeun agama Allah. Lamun neuleuh ku mata hate betapa mulia eta santri, poho ka sagala rupa nu dideuleuh hanya karidhoan Allah Subhanahu wa taala. Mun ditanya Aisyah ieu masantren teh nu diteangan ieu ijazah apa lain henteu, boro-boro ijazah jangkula kiaina ge teu gablegeun henteu. Haju endek naon atuh ka dituna henteu rek naon ieu mah neangan ridho Allah. Lamun jelema masantren nu diteangan ridho Allah ngajurus ka masjid gadi. Santri mah di mana bae ge di mana bae nu di deuleuh masjid. Lamun ka deuleuh masjid nah ieu lumayan jang istirahat teh. Asup ka masjid dan nyareup bae ngedeng batur salat ngana hees. Beres sarolat jangan lagi balik deh. Nu di deuleuh teh masjid santri mah. Kula ka Jakarta jeung ieu Haji Agus kemudian Haji Mamin ngahaja hayang neuleuh Jakarta da kula ge jelema sarua. Suka Jakarta begitu waktu zuhur
neangan masjid aya tempat sholat. Masya Allah di Mangga 2 sub kamu sholat belah dia lalaki belah dia awewe. Tarolah lalaki manggis ulah dicaritakeun awewe make rok mini sakieu buukna di blow. Ya Allah dadana belah saya itu Haji Mami mah hampir teu sholat jeung teu kicep-kicep sial teh budak kieu bae. Wah cek kula dek mana ieu awewe asup kamu sholat sarua nyana asup ka jero wudu terus bake mukena sholat. Kula tafakur ya Allah ya Rabbi hebat ya awewe beres sholat make rok mini deh. Cak Haji Mamin coba tanyakan SMS na nomor SMS sama eta indah jasa kan awewe sadajan bari jeung kos kitu tetep sholat meureun mata hatena mah beunta bejana di nelayan ge nu jualan apem atah eta ge sarua deui aya. Satu ketika aya WTS biasa sholat beres sholat dandan nu rapi terus make rok bini deui sakieu terus mejeng deui ditanya kok sis kok make jeung sholat segala rupa ieu. Oh ari sholat maka Gusti Allah ieu makan pagawean jualan ngaranna. Di Indonesia teh macem-macem lumantak Amerika ge kageteun deuleu urang Indonesia mah sararial jasa cek urang Amerika. Dua ajeun teuing kumaha nu mabok ge nu mabok salat. Nu mabok salat. Amari aya jelema mabok ekstasi ka Cilongok. Salat jana Allahu Akbar ngan sorana ngagedean imam. Ngaranna ge mabok atuh. Sami Allahu liman hamidah. Kula ge haju teu khusyuk teh salat. Sial di salat dia. Nu mabok ge masih kena sholat. Alhamdulillahirabbil alamin. Ieu lamun urang neuleuh make mata ieu lah sapira masjid kos ieu tapi lamun neuleuh make mata ieu Gusti Allah masjid teh lain sakadar bangunan biasa lantaran terjemahan Al-Qur'anul Karim. Ieu teh bakal ngalangsungkeun engke ka ditu ka sorga. Untung pisan urang dieu anu ikut serta milu ngabangun ka dieu. Untung pisan lamun ibu nyisihkeun duitna pake pembangunan masjid lantaran aya hitung-hitunganana engke. Pantak cek Kangjeng Nabi man bana baitan yu'badullahu fihi banallahu baitan fil jannah. Saha jelema anu ngabangun masjid paranti ibadah ka Gusti Allah ieu bakal dibangunkeun istana engke jaga di sorga. Matak engke di dieu urang dieu kabeh di sorga baroga istana. Sahabat naros ka Kangjeng Nabi ya Rasulullah hari eta sih engke istanana saurang-saurang apa hiji ku kabehan ku urang kali jodoh. Cak Kangjeng Nabi saurang hiji. Adapun gede jeung leutikna kumaha nyana merekna. Lamun merena gede bangunanna gede. Lamun nu merena leutik mun nu merena leutik biasa. Engke bangunanna leutik. Entak lamun ka di ditu asup ka sorga. Nah, si Sarwiti bangunan leutik sia baheula merena 1000 masalah. Leutik.